Lantaran zakat fitrah teh termasuk kana gawe dumadeheus ibadah nu patali ka hamba, maka atuh ulah miheulaan waktu wajibna kana poena nu mentak Imam Abu Hanifah, Imam Malik mah poe lebaran. Jadi lamun urang taklid ka mazhab Hanafi nu ngazakat teh menang make nakdan uang belanja make duit ngazakatna kudu poe lebaran. Timimiti maghribna lah malam takbir. Urang mari taklid ka mazhab Hanafi make duit belanja negara ari ngalaksanakeunana jauh keneh ka lebaran. Cak Hanafi heuh sia deuk diturkeun ka aing mah malam takbir atuh ulah namehna. Oh ari taklid ka Hanafi ari waktu urang make Syafi'i tekan teu beres. Teu beres teh di negara urang teh teu beres, barang loba PKS, barang aya Persib. Jadi kos gitu di negara mah. Udah kiai baheula mah hebat, boga naon make beas, jual beli eta tuturkeun. Cenah ada taklid ka Hanafi engke atuh malam takbir ngazakatna tuh udah kumaha. Ayo coba ari taklid ka Hanafi ari waktu make Syafi'i. Cak Syafi'i teu meunang atuh make harga mah aing mah kuduna make kut beas taklid ka Hanafi. Cak Hanafi taklid ka aing mah engke atuh malam takbir taklid deui ka Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu mah ngalanjutkeun ayat anu kamari. Nomor kahiji ceuk kamari wa indahu mafatihul gaib, di Gusti kunci-kunci gaib. Ilmu gaib eueuh nu boga jeung eueuh nu nyaho kecuali nu maha gaib Allah Subhanahu wa taala. Hiji. Nomor kedua wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail, Allah anu ngaheeskeun ka urang ti peuting dikaluarkeun ruh tamyiz haju dihudangkeun deui ku Gusti Allah. Summa yab'atsukum fi tiberang dihudangkeun urang digawe wa ya'lamu ma jarahtum, Allah nyahueun kana naon nu ku urang dipigawe. Hirup urang sare hudang gawe sare hudang gare sare hudang gawe kitu bae datang ka ira liyuqbo ajalum musamma, datang ka aja kabeh geus aya dokumenna ajal urang dek dipiheulaan ku gering heula dek henteu dek diberes sugih atawa susah geus ngabogaan dokumen ajal kabehan ngan eueuh nu nyaho satungtung rizki urang aya keneh nu bakal asup ka jero beuteng, berarti can datang ajal urang. Sakitu bae. Ke di mana-mana geus eueuh rizki urang seep ajal urang datang. Jadi berarti ieu urang teh hanya menyempurnakeun ajal. Sare ti peuting, udang ti beurang, gawe ieu teh hanya muru kana ajal. Urang teh keur nyampurnakeun ajal tinggal sabaraha deui. Nu jelas nu geus umurna bangsa 60-70 moal kebal deui tah. Dijamin moal we geus. Nu mantak teu layak aki-aki kudu ngabonceng si embak.
bloon tema aki-aki teh nyaho ka kuburan tema si aki-aki nurug cupu tema budak teh pantes aki-aki kudu nonton TV keneh bae teu pantas geus deukeut jasa ka ajang nyana gesok ngomong babaturan mah geus paraeh kabeh tinggal kula doang nyana geus ngomong kos kitu tah kos kitu na mah sadar tapi nyana teh sadar mun nyana ngalobakeun maksiat keneh mah boloon ka aki-aki tuh mah si aki-aki make HP mah boga opat keneh tolong tak aki-aki ya Allah pakai SMS-an keneh aduh aing garetek gadegena ge aya aki-aki SMS getek ya Masya Allah karim nungguan ajal liuqdo ajalum musamma paeh ketika datang ajal paeh khurujur ruh anil badan ruhul hayat keluar ti awak paeh apa geus anda datang kadinya hehe summa ilaihi marji'ukum jaga beres kiamat bakal dihijikeun ka Gusti Allah geus hiji di mahsyar teh dek dinaonkeun summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun Allah bakal ngabejakeun hiji-hijina pagawean urang waktu urang di dunia ih sararieu biasa sing hade biasa sing hade jasa duh cenah kiai asana kula mah keur ngora loba jasa dosa asana moal dihampura hehehe blonta nu kos kitu tah blonta pangeran urang mah beda jeung pangeran Kristen pangeran urang mah beda jeung pangeran Yahudi pangeran urang mah beda jeung pangeran Konghucu Buddha Hindu pangeran urang mah Allah nu sifatna Ghafurur sangkirang loba dosa apan pangeran maha Ghafur Ghafur teh artina wazan paulun cek tukang ngaji mah segat mubalaghah maha hampura sangat ngahampura sabaraha dosa sia sakolong langit hampura ku aing pan aing pangeran tenang tenang aduh cenah baheula ngadu koprok ulah kakarak jadi tukang ngadu koprok bandar koprok di hampura aduh cenah tuh kuari bandarna teruskeun bae si blon meureun tobat asal tobat ka Gusti nu mentek nu bahaya mah mutuskeun rahmat eta tah ulah ngalamun bedi mah duh dosa aing mah gede jasa ya terutama maling lah sana aing mah mal dihampuran dek maling di we eta blon teh jelema inna rahmati wasi'at kullasyai inna rahmati sabaqat rahmat kaula ngaleuwihan tina seluruh perkara rahmat kaula geus tiheula urang mah boga pangeran teh maha Ghafur asal urangna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ketika urang mabok baheula pernah zina baheula naudzubillah min zalik bogo judi mah di mana aya topeng lenong di dinya urang main koprok di dinya urang main dadu rolet jeung sajabana nah kuari barang ngaji teh pagawean aing kumaha yang ke di akhirat asana aing diputer-puterkeun kurbah heula. Nah, tobat ka Gusti Allah. Ketika urang tobat astagfirullahalazim Gusti, ampura dosa abdi baheula. Hiji abdi sok main koprok, main dadu, main rolet. Aduh, ampura deres mun menang melehan bae Gusti. Saya teh tobat cak Gusti Allah ari Pak Abdi nyahoun hamba kaula anallahu robban bahwa nyana boga pangeran nu ngaran Allah nyana keur mentah hampura ka Allah aing teh ya cak Gusti Allah berarti nyahoun nyana ka pangeran nu bener aing jeung aing teh ya maha Ghafur geus hei hamba kaula ngahampura ka
Jen geus dosa anjeun koprok dadu rolet judi deung sajabana diampura ku aing beres sorga. Ya Allah aya lenong main deui. Aduh cek Gusti kamari geus tobat gaing main deui bae blon teh budak. Blon teh budak menang minggu malam minggu judi malam Senin tobat deui ka Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Alazim Gusti. Oh nyahoeun nyana. Boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura kuari sia keur menta hampura ka dihampura kuari. Geus. Salamet malam Kemis judi deui. Aduh cek malaikat kamari judi kuari tobat mari deui judi tobat deui. Tetep aing memang tugas nulisan bae. Nulisan bae nya nama tuh. Tetep bae 10 kali maksiat 10 kali tobat dihampura bae Gusti Allah mah. 100 kali maksiat 100 kali tobat dihampura bae ku Gusti Allah mah. Beda jeung ka urang. Urang boga salah kaki jahit minta hampura. Dihampura ku ulah deui nya. 2 kali nyeun sia kabari nyeun salah kuari salah deui bae hampura deui kudu hampura geus awas tah nista maja tinggal hiji deui sia awas sia geus maja sia ieu kadituna tinggal ka mana ya tetas maja. Aduh barang geus nyeun salah deui ka 3 kali gas endit sia angkat kaki sia di imah aing boro-boro ka batur ka anake indit sia di imah aing tak ada ampun bagimu. Wah, haram. Gas, aya teh hayang ngadenge jeung teh neuleus sia. Gurat batu datang ka detik ya. Endit sia. Eueuh hampura. Urang mah kos kitu. Urang mah kos kitu sebab ku nafsu ka Allah mah lain. Urang geus bobolokot, ku mabok, ku zina. Baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabelah. Oh, sabelah panai 2 mah gede, sabelah mah diasupkeun ka dieu teu gajahoan. Isuk aya kaberan kencak kabeh nyokotna. Teu bisa dipake. Ya Allah, tobat ka Gusti tobat dihampura. Jadi urang boga pangeranana Ghafurur. Alhamdulillahirabbil. Asal tobatna beneran, taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka syarat hiji nadam kaduhu, nomor kedua ikhlas nyabut tina maksiatna, nomor katilu azam alla yauda ngazam moal balik deui salamet geus. Mendak lamun teu kitu disebut tobat sambal. Suha mal deui aduh lada jasa isukan aya jengkol ngora sikat deui tobat sambal ngaranna. Kos awewe ngalahirkeun ngomong deui anu ngomong deui ge biasa menang 40 pe huhahe melendung deui tobat sambal kos gitu kan. Aduh masyaallah dihitung-hitung teh geus 14 ana eleh kotok nyileungleum. Oh masalah sih. Katerusanana ieu. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah. Berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah kuncina eueuh saurang-urang acan nu nyaho. Nu ngaheeskeun Gusti Allah, anu ngahudangkeun Gusti Allah, nu ngalempangkeun digawe Gusti Allah. Kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah. Deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah jamal aya. Nu mantak wa huwa Gusti Allah teh al-qahir anu ngalindih, anu maha kuat, anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi ngaluhuran seluruh hamba. Ulah macam-macam Allah nu ngaayakeun ti eueuh
apa ayah hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya eueuh meunang eueuhkeun Gusti Allah apa ayah hiji perkara eueuh lain dieueuhkeun ku Gusti Allah moal aya nu ngayakeun barang nu aya langit katut eusina bumi katut eusina Gusti Allah nu ngaeueuhkeun perkara nu geus aya nang Gusti Allah al-qahir fauqa ibadi sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah nu ngaeueuhkeunna Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi anu ngahirupkeun Gusti Allah nu maehkeun Gusti Allah nyehatkeun Gusti Allah ngageringkeun Gusti Allah nyugihkeun Gusti Allah nyusahkeun Gusti Allah makirkeun ngamiskinkeun meunang Gusti Allah kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibad apa aya nu lain nang Gusti Allah eueuh cenah dokter nu nyehatkeun dokter lagi modal ulah waka kabatur sia dokter sia bae heulanan legegan Gusti obat ca modal-modal keneh bae nang Allah berarti ulah dikira urang berobat ke dokter namun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimat syahadat sing hade nu nyugikeun cenah bos urang bos lagi kadang-kadang susah deui teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah embungeun jana susah cak Gusti Allah susah sia susah bae gabari di zaman gusuran di tahun 72 mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke pasar kemis tanah teangan saukur 75 rupiah murah jasa jelema ngajara rual meuli simking meuli ponik sepeda teh wah luar biasa tahun sakitu tah kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran atuh kula mah makena henteu ponik henteu simking makena mobil mau sepeda nu gede teh bae nu gede teh kadang-kadang mah berat ku sepeda moal mawa sepeda aing geus eta wah kabelah dieuna wah mari motor belah dieuna makin naik harga tanah meuli mobil oi belah dieuna pisan di tahun 80 ka dieu wah eta luar biasa jelema ngajualan tanah meuli angkot aya nu 30 aya nu 20 hirup keneh nu kamari boga angkot 40 ku ari teu boga sapeda aja moal dibejakeun jelema ge aya ku ari di dieu tadi ge sasalaman jeung kura iya aya ya Allah lalakon harta sing hade daekeun jeung hayangeun nya teh eta teh kada teu kuawa susah sia kamari sogih sia turunan Muhdi Bupati Muhdi luar biasa raja di Kabupaten Tangerang moal aya 2 Bupati Muhdi wawasan kahareupna luar biasa sehingga tanunyeun jembatan Cisadane kemudian di belah dinya teh aya terminal sisi jembatan di dinya aya terminal eta hasil pamuhdi kula keur sakola SD begitu datang gubernur Jakarta dicacat ku gubernur cak gubernur teh Pak Muhdi pikirannya terlalu pendek ini paling 10 tahun kita berwawasan harus 50 tahun ke depan 10 tahun penuh ini di sini jangan di sini cak Leli buat terminalnya walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik nah iyalah gubernur Jakarta sakara Ali Sadikin oh ulah naing jeung sia mah Ali Sadikin wawasanna luas oh bener tapi di alam sebab naon nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategis nah di daerah Gondrong Cipondoh asup kadinya di Pasar Kemis Balaraja asup kadinya soal strategi diakui tapi soal ke depan paling 10 tahun baheula kula inget bae istimewa Pak Ali Sadikin memuji Pamuhdi sugih Pamuhdi teh eureun jadi bupatina pelepas teu kudu dicaritakeun ku ari masya Allah keluarga terus kebelah dia namun ku kula dicaritakeun ketua DPR Tangerang di zaman harita nyaho kula kok bisa nyaho babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75
ngahiji di waktu aya anu nipu di pasar Kemis ngerekrut jamaah haji Tony ngarana tuh bener nyana katipu berarti tah loba ngajakan abah kula terus supaya kanyana dipapageun make sedan kula ge milu sagala teu lah cak abah teh moal kadinya lain dirarasaan sabaraha puluh manusia nu katipu ku Pak Tony per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujurna ka abah kula mah jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa kanyahoan sugihna angkot Tangerang Kalideres Cengkareng nu nyana kabeh di samping nyana jadi ketua DPR moal dibejakeun ngaranna sebab gua geus tarusah aya incuna ku nu ngaji ka dieu seuri bae nyana heuh bener nya sasalaman tadi ge sasalaman aya incu si eta naik angkot kuari mah baheula boga angkot kuari naik angkot keur carita harta sugih jasa pat susah jasa kuari nang saha eta nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi Soeharto 32 tahun ngajabat luar biasa harta ku jadi korup wah luar biasa nu ngadaharna lainnya rugi amat mana hese beleke hasil korupsinya di sidang tetap dihareupeun Allah di Rabbul Jalil nu ngadahar nu ngalebok lainnya rugi henteu otak pikir tah nyana nu di sidang anak nu ngeuna anak mah bakal di sidang deui bae sarua bae namun perjalananna teu beres rugi amat jang pemikiran urang jijah heuh nya aing anu kitu neangan kunaon batur anu menikmati deres mun teu disiksa nang saha eta Allah nu ngakitukeun wa huwal qahiru fauqa ibadi lengser Soeharto jambungeun lengser nang Allah lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah cek Gusti Allah sia ada galawan aing buang kawaraha amat disunamikeun sia ku aing di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad demo di unggal negara teu dilingseuh ku negara ku pimpinan negara masing-masing dek kaluar ti Indonesia teu meunang di berbagai negara dek demo teu bisa tinggal ngadoa ka Gusti Allah Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi nu Gusti Allah nyeri mah nyeri bae tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti dibere angin badai Amerika wah luar biasa parem kerugiannya 590 triliun dolar ji udah dikira macam-macam kuari teu loba omong Muhammadan teu loba omong gua teu neko-neko lawan sia Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah aing mah dicaci maki ge ku sia ja tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad caci ku sia maki ku sia aing mah moal robah iman ka Gusti Allah geus diserahkeun ka Gusti Allah unggal peuting nyanggakeun ka Gusti meureun lain urang Indonesia bae di Irak di Iran di berbagai negara Gusti nyanggakeun ka Gusti teu puguh teu karuh badai di Amerika ndeu kumaha deui lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi di batak sing hade ieu di Indonesia ge ieu kuari pemerintah ngalawan Al-Qur'anul Karim dele tungtung nu sarugi teu daek ngazakat cak Gusti Allah titipan aing siana nu aing hartana ge nu aing ngan ku aing keur dicoba sia dibere teu daek sia ngazakat awas sia cak Gusti Allah aing teh wa huwal qahiru fauqa moal kebal deui disetrukeun sia ku aing bener bae menyon nu menyon ka katuhu nu menyon ka kenca nu leumpangna ingkleug-ingkleugan janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat rasakeun sia Allah ma wa huwal qahiru fauqa ibadi wali Allah ma asal geus teu daya teu upaya geus gado ajang bangsa jeung umat nyanggakeun ka Gusti jadeg ngalawan kumaha tuh dek ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin namun puguh pamimpin mah siap sadajan di rantai ge pamimpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil doa bae ka Gusti ngadoana ngan teu meunang menta
minta azab teu meunang ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti janu Gusti tunjukkeun gubernur tunjukkeun bupati tunjukkeun camat tunjukkeun Gusti lurah nu mantap aya bae ta lurah teh anu kamari bang kawarah per poe ieu jadi bener loba eta mah tang Gusti Allah dibulak-balik penting nang Gusti Allah berang nang Gusti Allah hujan nang Gusti Allah panas nang Gusti Allah urang hirup nang Gusti Allah isu pageto paeh nang Gusti Allah aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya wa huwal qahiru fauqa ibadihi lawan Gusti Allah mentak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero boga naon atuh urang kasep dijadikeun kabanggan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ka aing dipake bobogohan jeung Gerang Karawang boloon sia dibopengkeun sia ku aing sia bopeng wal qahiru fauqa ibadi dibere geulis lain pake sujud ka Gusti Allah endahan pakai di layar kaca di layar perak layar emas boloon ta budak dileukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngedadak wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah ya Rabbi contoh nu sugih jadi susah lain setik nu gagah jadi lemah lain setik nang saha nang Gusti Allah nu turun tina jabatanana langsung nang Gusti Allah kitu kene nu susah jadi sugih nu lemah jadi kuat anu rakyat jadi pejabat ngabuadeg ku ari mah nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadihi itu daya teu upaya urang mah aya nang ngayakeun Gusti Allah hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah nang Gusti Allah moal aya hiji perkara lain nang ngeuweuhkeun Gusti Allah moal aya atuh berarti aya jeung eueuh nang Gusti Allah hirup jeung paeh nang Gusti Allah iya lawan ta wa huwal qahiru fauqa ibadihi asupkeun ka jero hate urang pelakeun tanemkeun Gusti atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmatin nu Gusti waya dicokot bae engke makan rabun-rabun ceuli nu pake ngadengekeun sagala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya mah ditorekeun ku Gusti eueuh nanaonan contoh tatangga abdi geus teu neuleuh geus teu ngadenge dicabut ku Gusti meureun isu pageto mah abdi Gusti nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya ieu irung bisa pake hirup udara nage nu Gusti anu ku urang dihisep ka jero kaluar oksigen alam ti Gusti sing hade teh ketika ku urang dihirup aya dirinya teh nur ilahi jadi makrifat ketika kurang dihirup kadinya aya tetapi panyakiteun jadi darah tinggi hirup kurang jadi virus dan lain sebagainya itu ya orang menang Gusti wa huwal qahiru fauqa ibadihi sing hade dihalangan ku dokter make masker teu meunang aya penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker iya tuh guys kok itu bae tuh ti Gusti Allah sakadar suruat sareat mah horegan lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat tetep kudu bersyariat aing mah diuk bae dahar teh dahar ge kumaha Gusti geus datang encan sia ka dinya geus datang encan lamun keyakinan sia geus datang ka dinya bakal bener tapi lamun sakadar ngadenge surah encan keyakinan mah bisa payah kalaparan sia ulah tetep bae sapoe geus nu mere dahar maeng nginum ji aing jadi kos kieu ya geus jadi kunang-kunang poa paeh geus kurang keyakinan sebab naon sia keyakinan ka Allah na melalui naon coba heula mentak tama kudu ditungtun ku guru thariqah untuk mencapai hakikat lantaran make contoh-contoh kapan ji keyakinan teh aya ilmu yakin aya ainul yakin aya hakul yakin lamun urang geus datang ka hakul yakin dicontohan ku cak-cak teh kudu hese Imam Syafi'i mah dina hikam nya nama nyonton make cak-cak urusan rizki teh kumaha cak-cak cicing bae iber henteu ka mamana henteu
nu datang dahareunana ka nyana atuh naonan tareungit datang ka nyana coba jeung panyakit eta reungit nyanana cicing cak 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 kunaon tuh reungit ka dinya caplok pan eta dahareun nu datang ngaranna dahareun tah mun urang geus boga kayakinan model cak cak meunang cicing bae urang geus lamun aya kiai cicing bae kiai cak cak manuk onam cek sehato ilah manuk onam nyana aya hibran ti sayangna merendah kene sanajan nyana teh berangkat khimason tagdu khimason taruh bitonan nyana indit ti sayangna keleh beteung sore datang ye gendut beteungna teu pernah kadenge manuk boga pabrik teu pernah kadenge manuk boga perusahaan sugan supermarket Indomaret dan lain sebagainya tapi nyana indit ti imana hiber sore anakna kaparaban nyanana gendut ngan eta make usaha kene nu leuwih hebat cak-cak nyana mah asal kaluar bae tadi paratok meh huluna cek 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 kadang-kadang kupu-kupu nu gede ge kadahar meh bloon jang teu kupu-kupu deuk naon tuh kadinya ya nang saha eta ngatur nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadihi gua rendut eta cak-cak pohara jasa lempang teu daun teu dahareun udah ratangna atuh berarti urang mah ieu bloon eleh ku manuk eleh ku cak-cak make jeung gelut sagala urang mah neangan sesuap nasi make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi eleh ku cak-cak eta cak 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 kadengena doang kurang padahal mah Allah 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 ji kadengena ku urang cak 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 lamun urang dibere kaberenehan sieun ka cak-cak sebab nyana teh muji Allah 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 urang lamun keur hees kieu aya cak-cak haju urang dibere kaberenehan Allah 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 sial nyinggung aing sial sia Allah-Allahan aing kerek bloon sia bisa dipaehan ku urang cak-cak tak eta kitu teh eleh ku cak-cak urang waduh si atoh ilah mah geus pohar jasa hese urang nyaritakeun ilmu hakikat lamun eueuh si atoh ilah hese tah dibere contoh ku Syekh atoh ilah teh datang henteu sia kayakinan sia kadinya datang ka manuk make ikhtiar kene ngan sakikituna datang ka cak-cak geus ikhtiar sama sekali urang datang ke mana kudu aya nu nungtun mimiti ngaji heula supaya ilmu aya ilmu geus aya ilmu ngaranna ilmu yakin ye bener ye naik dilaksanakeun supaya datang ka ainul yakin sageus datang ka ainul yakin dibere deui hak jadi hakul yakin geus datang ka hakikat di dinya nikmat hirup bus datang ka dinya lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi Gusti Allah maha nu maha ngalindih nu maha gagah saluhureun manusia saluhureun hamba di antara keistimewaan jeung kagagahan Gusti Allah teh wa yursilu alaikum hafadzah Gusti Allah ngutuskeun urang kabehan ka malaikat hafadzah malaikat hafadzah teh malaikatun tusi amalakum malaikat anu tukang ngitungan jeung nuliskeun kana amal-amal urang likulli insanin malakani tiap manusia aya dua malaikat malakun an yamini hiji malaikat dikatuhun wa malakun an shimalihi kadua malaikat dikencaeun sing yakin sing hade aya dua malaikat posisina cek sakaol mah di dieu malaikat teh cek sakaol mah di dieu di bibir katuh urang ditungtung bibir kenca urang cek sakaol mah nyana teh dipundakeun urang eta mangan sakadar caritaan-caritaan beuki ka jero nu jelas aya dua malaikat yakinkeun deuk di mana bae posisina hiji katuhu nu hiji dikenca nu belah katuhu teh ieu nyana tukang nyatetan anu bararagus faida amilah hasanatan katabaha sahibul yamin
di mana orang berlaku baik ditulisku malaikat nu aya di katuhun, orang salat, orang puasa, orang zakat, orang ngaji, orang sedekah, anu kanyahoan amal-amal urang mah kanyahoan kabeh ke ku malaikat moal aya anu kaliwat kecuali nu aya di kalbu urang malaikat ge teu nyahoeun. Pokona mancak di dieuna ge pancak di dieuna tah malaikatun tusi amalakum pagawean berarti pagawean dohir. Dicatat kabeh jang diangsongkeun engke ka Gusti Allah do bakal ditimbang teh ya catatan amal urang engke bakal timbang catatan amal. Urangna ngejedog di dinya. Di mana-mana beramal goreng wa idza amila sayiatan qala sahibul yamin li sahibis shimal. Di mana-mana urang sebagai manusia ngalaksanakeun kagorengan cek malaikat lu katuhu bebe jaka malaikat anu kenca isbir ulah waka dicatet heulana ulah waka cek malaikat tu kenca pannyana ieu geus maksiat heula la'allahu yatubu minha sugan bae nyana tobat geus ulah waka dicatet karunya engke di akhiratna masyaallah wah rajas ketika beramal bagus langsung catet tapi ketika beramal goreng malaikat nu katuhu nganasehatan isbir ulah waka catet ulah waka cak nu kenca padi geus beramal goreng nyana heula la'allahu yatubu boting tobat ke abeh ulah aya catetanana oh geus tunggu aya Ki Haji ngebonceng Simba cak anu katuh ulah waka catet ulah waka sabar heula sabar oh tobat beres balik Ki Haji seserian mantap jasa terus sabar apa ya sampai sapeting sampai sapeting nyana teh masih seserian kan we kakarak cak nu kencak mah ya catet atuh geus ku situ mah catet tapi lamun berangnya ngabonceng Simba ngabonceng Lampung putih gede adat penting nata sisa Gusti aduh renganan eta lain mah rom Gusti haram nyana nyekelan kacang keng abdi aju ku abdi direm susuna karasa katonggong aduh eta jahenya gede cenjaknya susuna sotobat Gusti ka Gusti moal deui tuh teu dicatet kumaha teh cenah cak nu kenca teh geus tobat geus boleh catet lamun datang ka isuk deui nyana teh tak datang ka perlakuan nyana datang ka ngalakukeun can tobat ya catat masyaallah mantap sing ade dua malaikat na ieu lah wa yursilu alaikum hafazah dua malaikat jadi akhirat buku urang aya dua hiji nu belah katuh nu hiji belah kanca dihijikeun dibuka satu persatu tet salembar demi lembar salembar demi lembar salembar demi lembar tenden di mizan timbangan nu kenca tenden di mizan engke mizan nu katuh nu ieu mizan nu kenca nu ieu beratan buku nu mana urangna aya di tengah-tengah di dinya sedengkeun timbanganana segede dunia nu deuk ditembangna segede Haji Asep leutik jasa cek urang atuh tah teu kudu gede-gede naon eta deuk nembongkeun kadahsyatan Gusti Allah buku ditimbang amal teh katuhu jeung kenca cek urang dihadapkeun ka dieu urang geus beureumbaan ka mana ye aduh puyang urang makanya ditonton ku manusia kabeh Haji Asep maju timbang teh cak Haji aing kumaha ieu lalakon koteng masih kena oyak-oyagan tah jelema ge mah nuluku nu kiceup-kiceup ngenca aduh cek malaikat ji ngenca ieu aya amal naon emang kita coba amal naon itu numpang dahsat-dahsatna aduh ieu sok ngaboncengan Simba SMS-an teu katobatan eta bahaya sih ada dan lain-lain duh masyaallah inggis jasa wa yursilu alaikum hafadzah
hatta idza jaa ahadakumul maut, di mana sehingga datang hatta goyah lalakon hirup urang tadi dititipan dua malaikat datang ka paeh salila hirup urang terus bae diapingku dua malaikat nu mantak minimal urang teh izin ka malaikat ketika urang asup ka WC malaikat teh cicing di lawang WC eta teh neulekeun urangnya na teh nu mantak dina ahli tasawuf masuk ka WC ge make samping lantaran bener di luar manusia teu ningali tapi ka malaikat mah neulekeun cek malaikat aduh taki haji cek malaikat komo lamun awewe mah dideleukeun ih aya naonan eta pan malaikat teu boga nya nama lain awewe lain lalaki jadi dilewe gitu ih aya kacangan gitu. Nih urang isi asup ka dinya sia ada mentak diuk ulah kena komo datang make naon karangaranna tilam. Nah hirup urang dititipan dua malaikat, ieu malaikat raqib nu ieu ngaranna malaikat atid. Ta eta teh datang ka maut hatta idza jaa sehingga di mana datang ahadakum da kasalasiji aranjeun kabeh al mautu paeh tawafat rusuluna ngamaotkeun ka eta ahad yakni ka urang rusulna utusan kaula nu agung cak Gusti Allah sa malaikat nu sejen deui ta mah al malaikatul muwakkaluna biqabdil arwah malaikat anu diwakilkeun ku Gusti Allah jang nyebutan roh-roh manusia bahasana rusuluna jamatina rasulun rusul numadak al malaikatul muwakkalun malaikat tu diwakilakeun ku Gusti Allah tita nyabutan berarti loba malaikat eta anu nyabutan ngan pemimpin nama hiji malaikat Israil hiji nya tah ngan anak buahna wah geus teu kaitung layu sudah moal ka itu mantak dijamakeun rusuluna geus aya utusan anak pemimpinna hiji malaikat Israil hayang nyaho sagede kumaha eta malaikat Israil teh mun hayang nyaho kagedeanana eta teh lir teh beda jeung piring nu dihareupan ku manusia dunia teh segede piring segede eblek jadi manehanana neulekeun sapoena 2 kali isuk-isuk jeung sore-sore dideleukeun ku malaikat Israil neuleuh ka lauhil mahfuz neuleuh deui ka eblekna atau ka dunya ka sore-sore neuleuh deui ka isuk-isuk neuleuh deui nu mantak dideuleuh lantaran cek mujahid ju'ilatil ardu limalakil maut misla tosti cek ieu mujahid ti Kangjeng Nabi dijadikeun bumi pikeun malakal maut ku gedena malakal maut lir teh beda jeung ngaharupan pinggan atau ngaharupan piringnya tanawalu minha hina izin manehanana bisa nyomotan langsung lantaran sagedena piring atuh deka mana sia dicomot atus piring atuh sagede piring geus deka mana sabaraha miliar manusia piring di jero piring malakal maut kitu percis sakumaha ngahareupan piring bae ya Allah ya Rabbi dunia kulluha baina rukbatai malakil maut dunia sakabehna kaluhur 7 lapis langit kahandap 7 lapis bumi ieu teh baina rukbatai malakil maut aya dina dengkul malakal maut leutik ajumanehanana ieu nele sapoe sapeting teh 2 kali neleukeun anu ragragti mustawan sidratil muntaha
Sidratil Muntaha teh hiji bentuk tangkal kayu didinya daunna teh aya ngaranan manusa hiji-hijina didelekeun ku malakal maut asal geus geus kuil saya nya Jepri geus kikituan tabeh kitu heula 40 poe eta geus mayit berarti tinggal ragagna doang tangkal Sidratil Muntaha nu teu kadeletung-tungna ku Kangjeng Nabi saat eta ku gede-gedena tangkal Sidratil Muntaha ku malakal maut teh didelekeun eta asal geus daunna nah didele ka jelemana sia 40 poe geus mayit tah sebab geus kitu tinggal ragag asal ragag tak jadi kuil-kuilan heula mentek Syekh Abdul Qadir waktu keur muriang teh waktu keur muriang geus daratang kabeh careurik cek Tuhan Syekh Abdul Qadir leuleuh ka Sidratil Muntaha dibere dibukakeun hijab ku Gusti Allah ngarannyana masih manteng keneh encan kitu encan naon katukeun kitu ngaranna naon tah ngaplek encan ngaplek jadi masih ajeg ge cek Tuhan Syekh Abdul Qadir ulah ceurik kabeh wahai para pamajikan wahai para anak dulur kabeh lantaran abah nu ieu moal kapaeh gering nu ieu mah sebab tuh deuleuh masih kene can ngaplek ka hiji nomor kadua anak abah nu ngaran Abdul Razak masih kene aya di tonggong abah dibere tah Pak Haji ge engke datang ka ieu mah kitu bae lamun muriak malah kapaeh abah mah kadeuleuh di Sidratil Muntaha tuh teger keneh prak isukna modal nya nyahoan antak Ki Haji iya nurang carita paeh mah masyaallah tah mantap 40 poe ngaplek geus mait ngaranna urang ngobrol jatuh muriang deui segala rupa masyaallah geus geumor jeung mait eta teh sok aya bae teh bahasa-bahasa anu aneh bahasa-bahasa anu mengarahkeun kana yen manehanana deuk maot sering bae geus kajen kumaha ge kadang-kadang silaturahmi kaunggal dulur kaunggal babaturan aya nu kitu aya anu kieu babagi bae tah geus harta tah abah mah geus moal eta geus dibere sadar ku Gusti Allah asal geus 40 poe ragag tak langsung Israil asupkeun ka kantong set eta kantong eta teh mun kurang ditarik hirup deui kantong ruh ya Allah ya Rabbi endek lumpat ka mana tuh urang boro-boro ku Gusti Allah fauqa ibadih al-qahir fauqa nang ngadenge malaikatna bae kos kitu mentak ulah sok bloon deui urang hirup ya Allah ya Rabb tah eta malakal maut Israil jeung para penggawa para hadam-hadamna nyabut nyawa ketika geus datang ka ajalna wa hum la yufarritun moal lalawara moal sembrono sehingga kasalahan moal aya nu paeh kasalahan moal aya cak ieu ieu muriang nu ieu cager bugeun lantaran di ditu dan nu ieu tak cak urang salah tamalakal maut tah digireun ieu mah nu geus geuringna 3 tahun urang mah bisa kos kitu tah henteu malakal maut ieu teh gering-gering bae can gaplek mah di ditu tenang bae ngaplek ka kara ieu sehat tinggal sehat geus gaplek cak malakal maut deuk ka mana sih deuk ka mana sih hidih jeung kabar sagala geus ngaplek bloon sia eta urang geus ngaplek itu mantak sing hade masyaallah eueuh nu kasalahan eueuh nu sembrono wa hum la yufarritun yana yuqassiruna fiha fima yumarun moal aya lalawara naon nu diparentah ku Gusti Allah can waktuna hajar bae moal aya malaikat moal aya bahaya tuh emangna polisi di urang hakim di urang jaksa di urang can waktuna ge hei ieu mah geus waktuna ge lantaran nyogok eta teu kitu nya nama la yusuna ma amarallah geus kitu kumaha tah sumaruddu ilallah dibalikeun ka Gusti Allah Allah teh maulahumul haqq pengurus Gusti
pemilik anu lurus anu bener pengurus anu bener-bener dek dinaon ke dia liujazihib dek dibalas kuari mah orang diurus teh alah pengurusan majazi tama ke orang berbalik ke pengurus anu sabener-benerna Gusti Allah sakumaha lu baheula urang waktu di alam arwah balik deui urang kaditu deui ka Gusti Allah tinggal kumaha babawaanana jadi di awak urang teh aya dua nomor kahiji jasad nomor kadua ruh dua ta eta teh ngasukeun roh kana jasad diserahkeun ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya wa huwal qahiru fauqa ibadi ai jasad makasih handal supliun bangsa handap zulmaniun bangsa poek bangsa zolim awak urang afanun bangsa bacin bau awak urang airuh mah latifun nazifun qahirun lelembutan lembut bangsa bangsa uluyun bangsa luhur ruh mah nazipun tohirun rahmaniyun rabbaniyun irah urang jadi bertolak belakang antara jasad jeung roh sangat berbeda sebab non sebab di antara roh dibere nafsu jeung syahwat dimentak di ilmu thariqah engke bakalna digambar awak urang teh lain sazikir-zikirna digambar aya lelembutan posisi-posisina di mana roh nu mana posisina dek naon dek dibersihkeun ruh teh sebab urang mimiti ibadah teh make ibadah zahir fikih ngaranna kemudian urang make ibadah teh qalbu kadituna make roh nah ieu ruhani urang ke manu ibadah teh nu teu kanyahoan ku malaikat hafadoh mah hancam hanya nulisan anu kadeuleu ku matanya anu kasaksian ku nyana ibadah pagawean zahir ketika geus pagawean qalbu jeung roh malaikat hafadoh ge geus teu nyahoeun hanya Gusti Allah nu mantap ketika ditimbang berat kakatuhum padahal amalna teu sabaraha malaikat ge protes Gusti jabukuna ieu sakikieuna kok bagus amat hanya aing nu nyaho cek Gusti Allah lantaran nyana nu zikir ka aing tiap nangtung tiap diuk tiap rek sare ngedeng dan lain sebagainya sia teu nyaho cek Gusti Allah ruhnya na ancul-anculan ka aing nu matak ibadah lamun geus make ruh bakal nikmat ibadah teh geus teu make awak deui awak pasabira teh mah lalagaan doang ngahareupan dahareun jang awak ngahareupan inuman jang awak ngahareupan si embak jang nu handap segitu bae teh mah hirup mah gitu bae tapi ketika ngahareupan bacaan Al-Qur'anul Karim qalbu ruh ketika maca sholawat qalbu ruh ketika istighfar qalbu ruh ketika urang ngaji kos kieu roh urang ieu teh keur mikir roh urang teh set roh urang narima kana keaslian bener cak roh teh kos kitu sadar hati urang dipadu jeung roh sebab di jerona aya sir nah tidinya teh bener cak roh teh kos kitu sadar benar geus sadar kesalahan di jero majelis luar biasa tobat bener tobatan cak roh teh atuh ulah cilaka kabehan urang ke di akhirat oh nya geus tobatan bae urang ibadah bae geus ka Gusti Allah ketika urang teh ngahiji tak qalbu jeung roh teh kitu kaayaanana tah di dunia mah jasa kedeung geus urang mah ibadah bae geus ka Gusti Allah bener jasa eta urayan Al-Qur'an teh geus bener jasa cak roh teh kos kitu kaluar bae ti majelis taklim mio di start tang aya bae jahe haji ke mana? Kasih kupa sekian nanti kurang gendek. Emang neng jeung sa? Tadi naik angkot. Ye, Mbah Haji jeung sa? Sorangan. Engko lah milu bae. Oke deh. Teh eta roh mata dendam roh. Tolol, goblok, ciaka sia. Cak roh, cak nafsu ya cak nafsu. Terus.
bangun putih ya mah cak nafsu tah hawa nafsu cak Roma ulah cilaka ieu cilaka Roma pancek tadi gen nazifun latifun nazifun tahirun rabbaniun roh pedang langsung ti Gusti Allah pangheulana diciptakeun teh roh memeh urang aya bi alpaisana 2000 tahun sebelumnya dunia roh geus diciptakeun ku Gusti Allah ku ari tinggal diasup-asupkeun bae tata cakro teh aduh cilaka ieu asana balik ka Gusti Allah cilaka ieu balik ka Gusti Allah aduh cilaka jasa yeuh tetep we cakawana sudah roh ieu putih tanya dilalaunan-keun kurang emang Mbak di mana cicingnya di situ di Cikupa deket Citra ya emang sebelahnya Pabuaran situ udah lama Mbak lama udah pindah-pindah dulu pabrik Ono baru sekarang pabrik itu ya Lampungnya di mana Mbak saya Lampungnya di Krui jauh iya jauh makanya segen pulang sekira itu udah pernah kawin udah suami saya nggak bener ninggalin saya jadi sekarang janda saya Pak Haji punya istri nggak punya sih atau punya juga nggak apa-apa emang di agama makan boleh laki-laki makan 2 Masya Allah mantap aduh guys luar biasa muringkak bulu ujianannya aduh ya Allah ada nomor HP-nya nggak kata terus adlon cakrote aduh haji cakram terus asana hesen yang anu putih kos kieu hese eta mah adupun ka ditu na mah atuh aing ngeunaheun terus rumah tangga mah henteu atuh tuh babari teh mah tah ngaranna milik geus dihareupeun teh mah masyaallah eta kos kitu tah keur di jero majelis iya waduh geus tobat aing geus tobat keluar ti lawang majelis eueuh deui tatobat Masya Allah nah awak kurang teh 2 roh hiji jasad hiji nu mantak ke di akhirat roh teh ieu teh nyarekanan awak goblok cak awak teh aing mah pan bagus diciptakeun tungtung mah ka neraka jeung aing-aingna roh kan bawa ka neraka sial jasa cak roh teh ye atuh cak awak teh sia teh kunaon daek bae lain hayu ka aing teh ye pan aing mah bangsa robani sia mah bangsana bangsa jismani sia mah pan sakifun berat supliun bangsa anak zulmaniun tah ieu teh apan ku aing jijieun alat sia teh aing teh teu bisa daya sebab aing melatih bisana aing kanyahoan aya di awak sia pan sia ngaji ka Cilongo pan harita ku aing tah eta nu bener mah ulang ngridit urang tah eta nu akur mah pan atuh sia kaluar di majelis aju ngridit deui atuh sia teh ngabejaan ribut cenah di hareupeun neraka ribut cak malaikat ulah ribut sia saruana eta mah percis bae aya jelema buta ngan bisa lempang aya jelema neuleuh ngan teu bisa lempang kemudian datang eta anu bisa neuleuh ngan gempor teu bisa lempang ngobrol nyana tuh di hareupeun imah Pak Haji buah bola de jasa buah cak nu buta sia bisa neuleuh aing mah teu bisa apaan badai kumaha ge buah tuh aing moal bisa maling aing teu bisa aing bisa neuleuh doang ngan teu boga suku kumaha nyokotna tuh neuleuh bae aing sarua bisa lempang aing mah bisa lempang ngan teu neuleuh aing mah bisa neuleuh ngan teu bisa lempang barengan yuk bebarengan aing punggu ku sia ayo dipunggu nu gempor ku nu buta na ada dampak deui kebeneran ayo lebang cekelah ngarang nage buta ngaler ngidul oh dah geus datang ieu ka tanggal buah dialaan ku nya tak geus balik tah eta nu bakal disiksa apakah nu beuntak apa nu buta
ribut ge nu buta teh jeung nu gempor di hareupeun neraka ribut. Gusti, abdi mah pan lamun teu dibawa ku nu buta mah abdi geuleuh tinggal deui pan gempor. Cak nu buta tolol sia meureun. Aing bisa leumpang ge aing ku sia teh dituduh-tuduh mah pasti dipunggu di aing goblok beureunanan sia. Ribut cak malaikat ulah ribut kabehan berjamaah ka neraka. Ieu ge sarua awak urang jeung roh tah dibandingkeun model kos kitu. Geus bae kabehan bae roh jeung awak urang ka neraka. Nu mantak mumpung urang dibere kesempatan ku Gusti Allah, ja ieu teh bakalna summaruddu ilallahi maulahumul haqq. Bakal dibalikeun seluruh makhluk ka Gusti Allah sebagai pengurus anu sabener-benerna. Ala eling lahul hukmu, hukum ngan nu Gusti Allah doang engke saat eta. Mana hakim nu baheula di dunia sok ngahukuman ka dieu sia. Hakim geus ceurik bae teh. Jaksa mana jaksa? Pengacara adieu sia. Nu baheula di dunia dibere kekuasaan hukum, hakim teh, jaksa teh, pengacara teh, termasuk polisi nu sok bawaanana, termasuk pemerintah anu ngabsahkeun jeung ngawenangkeunana, dipanggil ku Gusti Allah raja limanil mulkul yaum. Mana raja nu baheula ku tutang keteteng di dunia? Anal Malik cek Gusti Allah. Ai raja kuari. Ayo sia. Sabaraha tahun sia ngarajaan di Indonesia? Nyaon teu aya sabaraha fakir miskin? Aya sabaraha anu yatim piatu? Aya sabaraha rangda? Tah nu rangda mah abdi nyaho. Tolol sia, goblok sia. Raja ditanya, "Sia nyaho rangda?" "Nyaho rangda mah cenah." Tapi nu geulis doang, blon teh coba eta. Lurah ka mah tuh. Nih dipanggil sumaruddu ilallahi maulal haqqi. Ada cak Gusti Allah. Eling, awas, ingat. Allahul hukmu. Hiji nu boga hukum Gusti Allah. Dekumaha engke urang peta urang. Sebab kekuasaan geus di aya Gusti Allah deui soal hukum di Gusti Allah. Neraka make ngalentab-lentab ngabuncal-buncal cai luar biasa ngagolak teh jangan ngagolakeun jelema-jelema anu maksiat. Jang ngulub jelema anu munkarat nu maksiat. Jang disate jelema-jelema anu kuari teu pararugu geus disadiakeun sateunana. Geus disadiakeun cai ngabuncal-buncal ngagolak ribuan tahun. Numun dikaluarkeun ku ari seuneu sagede jarum bae ge urang modar kabehan. Engke mah dikulub kadinya krebek kuari dasi ambai-ambaya. Kuari sapatu herang, mobil bisa gemilau anu luar biasa. Istana sakitu megahna salin ganti awewe ti mimitin putih datang anu hideung los. Engke sia rasakeun ala lahul hukmu, Gusti Allah nu boga hukum. Moal bisa ngadalil ngahujah aya kitaban di dinya dua malaikat hafazoh nu nulis. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ucapan jeung pagawean aya nu nulis malaikat raqib jeung atid. Geus urang mah tinggal sadar. Wa huwa asraul Sibin Gusti Allah nu panggancang-gancang na ngahisab. Gas moal bisa ojah urang kukumaha ge. Mudah-mudahan urang kabeha dibere bisa tobat ku Gusti Allah. Boh pamimpin urang pamarentah nu sarugihna nu daragang, petanina nu ngaulan-ulinkeun pertanian, kiai-kiaina santri-santrina pedagangna kumna mudah-mudahan urang kabehan bisa tararobat ka Gusti Allah jeung mudah-mudahan pasti Gusti Allah narima kana tobat urang sehingga urang di akhirat salamet meunang ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qul wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa kana Muhammad ibnul Hanifah nabiyalan nasabaki Muhammad kang butalan nang Ki Hanafiyah radhiyallahu anhu muga nilar bendu safallah anu saking Muhammad ya gulu iku ngucap ya Muhammad kutila ma'al Husain dan bunuh sumertana Sayyidina Husain bin Ali sittata asyara rajulan apa 16 wong lanang kulhum min wadari Fatimah az-Zuhra dari sakabeh sittata asyara iku tetep saking turunan atau anak Siti Fatimah Zuhra radhiyallahu anha muga nilar bendu safallah anha saking Fatimah. Ieu mah kabeneran terjadi Karbala 10 Asyura. Wari urang aya dina bulan Muharram, di bulan Muharram teh aya puasa Asyura. Kangjeng Nabi sumping ti Mekah ka Madinah, urang Madinah paruasa. Kangjeng Nabi naros, wahai ahli Madinah, kok ieu paruasa aya naon? Oh, tanggal 10 Asyura ya Rasulullah. Ai kitu. Wow, Kangjeng Nabi Yunus disalametkeun kaluar ti lauk 10 Asyura, Kangjeng Nabi Yusuf 10 Asyura, Kangjeng Nabi Ibrahim 10 Asyura, Kangjeng Nabi Yakub ningali deui matana 10 Asyura. Kemudian 10 Asyura na ieu ku kami bangsa Yahudi, ya bangsa Yahudi 10 Asyura teh loba kajadian-kajadian di antara nu paling dahsyat adalah salametna rombongan Musa Kangjeng Nabi Musa alaihis salam tina kejaran Firaun 10 Asyura disalametkeun Kangjeng Nabi nu tina parahuna 10 Asyura nu mantap jadi kebanggaan 10 Asyura kami mah puasa hehe cak Kangjeng Nabi atuh kami leuwih utama tibatan anjeun nu mantap cak Kangjeng Nabi lamun kaula ye hirup datang ka engke deui bakal puasa Tasu'a tanggal 9 nu mantap cak Kangjeng Nabi sumu Asyura wa ma qablahu wa ma ba'da puasa anjeun dina tanggal 10 Muharram oge jeung poe memehna jeung poe entasna. Sahabat nanya kok pan Yahudi mangan Asyura dong urang kudu ngabedaan kaya do khaliful yahuda wan nasara sulayaan ku anjeun Yahudi jeung Nasara. Yahudi mah puasana tanggal 10 urang jeung tanggal 9. Lamun hayang beda ulah puasa sama sakali. Eta nu akur mah tah. Puasa tanggal 10, tanggal 1 Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti tanggal 10 Sabtu Asyura, memehna Jumat ngaranna Tasu'a. Nusa entas nama endek mang endek dilaksanakeun deuk teukeun bae cak pikih 2 bae Tasu'a jeung Asyura. Muncak ahli tasawuf 3 Tasu'a Asyura jeung 11. Jadi urang berarti minggu hareup mah puasa Jumat puasa Tasu'a poe Sabtuna Asyura. Nu mantak 2 abeh beda jeung Yahudi atawa mun hayang beda ulah asana loba anu eta tah. Bloon biasa siapa. Moal kaburu mun didongengkeun Sidina Husain. Sidina Husain berangkat ti Madinah ka Mekah tanggal 2 haji. Begitu datang ke Mekah dek hajian geus umroh tiba-tiba mimpi Sidina Husain kudu berangkat ka Kufah. Ya tanggal 7 8 nu ukuran aturan wukuf nya nama berangkat melalui Tanaim. Di Tanaim geus dijegal ku rombongan kitu Yazid. Nah ieulah tidinya langsung diskusi diplomasi luar biasa Sidina Husain. Lolos tidinya berangkat terus naik onta. Kemudian jarombongan lobaan. Kemudian kayak bakal diceritakan aslinya ima asalnya hobae Karbala. Helanan kayak ceritakan ti mimiti lahirna insyaallah kukula keur dirangkum ku ari nyokotan ti hadis kayak didongengkeun supaya nu kolot ge nyaho. Moal kebal deui mah ieu. Asa ulah pahisukan bae. Ieu mah tengahna we heulanan. Berangkat terus sampailah ke Kufah.
pantat tadina ge Sidina Hasan jeung Sidina Husain lahir mah di Madinah, dibawa ku Sidina Ali ka Kufah. Nu kamari milu jeung kula ka Kufah ningali imah Sidina Ali lah leutik. Kemudian aya kamar leutik, didinya dicaritakeun bahwa ieu teh kamar Hasan jeung Husain. Ieu kamar Sidina Ali, ieu dapurna, ieu paranti narima tamuna. Seorang raja gubernur saat eta, Masya Allah, jang narima tamuna hanya 2 meter kali 3 meter. 2 ka 3. Leutik. Komo kamar Sidina Hasan jeung Sidina Husain mah leutik jasa duaan di dinya. Tadinya setelah Sidina Ali terbunuh kan Sidina Hasan jeung Husain ka Madinah. Di Madinah di dinya lah Sidina Hasan teh kapan kita mimpin ke bakal jelas sama imah singkatna bae. Terus Sayyidina Husain kita beat ke mana ya ke Muawiyah. Emang kunaon kitu ta Muawiyah ketika Kangjeng Nabi pupus anu terpilih Sayyidina Abu Bakar nyana panas padahal nyana sahabat tuh paling menonjol di medan-medan laga sebagai panglima adalah Muawiyah. Kunaon anu dipilih Sayyidina Abu Bakar mulai dengki ti harita. Tapi ieu sahabat teu meunang di luar ngaji ye. Ieu mah keur carita bae. Pada urangna bae ke teu meunang ngadongengkeun nya. Mun ngadongengkeun pada urangna bae kitu deui. Kitu bae lanan. Sebab ieu sahabat jeung sahabat teu mantak sieun ge ngadongengkeun ieu mah sieun. Kan Muawiyah teh sahabat panglima Kangjeng Nabi. Tapi di dinya masih keneh Sayyidina Muawiyah teh kitu nahan kasabaran ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq selesai tina jabatan khalifahna sugan kapake deui Sidina Muawiyah kunaon Sidina Umar nu ditaekeun. Mulailah Sidina Muawiyah di dieu ngabangun kekuatan armada. Nyana nyieun kitu armada kekuatan. Jadi berarti oposisi. Itulah Sidina Muawiyah. Begitu ditungguan beres Sidina Umar nyana ngangsongkeun diri Sidina Utsman nu naik. Nah iyalah makin dendam ta Sidina Muawiyah. Balik Sidina Muawiyah ka Irak ka Kufah. Didinyalah nyieun kekuatan. Setelah Sidina Utsman tumbang, lain tumbang eureun, kemudian naik Sidina Ali, dahsyat Sidina Ali, peranglah jeung Sidina Muawiyah. Lantaran naon ieu tita tadina ge hayang jadi pamimpin. Masya Allah, kos gitulah kepemimpinan secara zahir mah kos gitu secara zahir. Akhirnya ya ribet Sidina Ali tumbang lantaran na pedang. Engke dicaritakeun insyaallah satu persatu. Nah ieu mah dicaritakeun Karbala. Didinyalah terus Sayyidina Hasan bangkit. Sayyidina Hasan kemudian Sayyidina Husain titah beat ka Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah maot Yazid kita beat ka Yazid putra daripada Muawiyah. Teu daekeun zaman Muawiyah jeung Sayyidina Ali bapa jeung bapa, kuari zaman anak Yazid jeung Sayyidina Husain. Kemudian panglimana adalah Abdullah bin Ziyad. Ieu nu paling buang kalarah mak. Idinya lah kabur Sayyidina Husain ka Madinah. Di Madinah terus yang kekuatan loba pengikutna hampir luar biasa. Berangkatlah ke Mekah hasil daripada mimpi jeung mimpi-mimpi nu tadi dicaritakeun kamari bahwa bakal terbunuh geus nyahoan Sayyidina Husain. Sebab Sayyidina Husain penghulu manusia anu geus caritakeun ku Kangjeng Nabi, 2 pemuda anu bakal jadi keistimewaan di sorga cek Kangjeng Nabi. Bakal katingali 2 pemuda saha eta Hasan jeung Husain incu kaula. Jadinya langsung dicaritakeun dina impian bakalna perang jeung bakal terbunuh geus nyahoan Sayyidina Husain mah. Nu mantak Sayyidina Husain mah kapan ieu teh termasuk kana kitu mursyid. Malaikat Jibril ti Gusti Allah, ti malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi, ti Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali, ti Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain, mursyid dina thariqah. Moal aya nu kaluar ti Sayyidina Husain. Moal aya nu kaluar ti Sayyidina Husain, moal aya. Ininya terus ke Syekh Muhammad Bakir. Nah, terus saya Sayyidina Husain teh mimpi ka Mekah. Lantaran tadi nak ka Mekah keburu mimpi deui tanggal 7 tanggal 8 berangkat
nu kuduna wukuf nyana berangkat melalui Tanaim ka Kufah. Di Kufah geus disadiakeun jang peperangan ku Yazid. Jadinya beberapa hari berarti datang ke tanggal 1 Muharram masih di jalan, tanggal 2 Muharram masih di jalan, tanggal 3 Muharram sampailah tanggal 7 sampailah di Karbala. Nyeun kemah-kemah ngaran-ngarana keur dicatetan ku kula. Saha nu milu awewe turunan Kangjeng Nabi syarifah berarti kitu keneh putra daripada Sayyidina Hasan, putra daripada Sayyidina Husain. Urang lamun ka Karbala ka ditu bakal aya di dinya teh nu mawa cai kieu bae yeuh, cai ngorolok bae. Nah eta bakal dicaritakeun insyaallah Abul Fadl Abbas eta teh dulur Sayyidina Husain beda mah. Nah ieu lamun urang geus ka ditu ka Iran nganyaho urang makom Sayyidina Husain Karbala bakal nyaho kabayang be ta Karbala teh aya Abul Fadl Abbas eta cai ngorolok bae di dinya lantaran ketika Sayyidina Husain panglima anu henteu terkalahkan luar biasa titah beat ka Yazid teh embung lantaran naon ieu sebab Yazid eta neruskeun Muawiyah nu matak embung naon lantaran perpuluh dilaksanakeun haram ieu cek Sayyidina Husain teh di antarana aya sababaraha poin anu dirobah nu di zaman Kangjeng ku Sayyidina Muawiyah dilanjutkeun ku Yazid jadi berarti merangan batil Sayyidina Husain teh hargai kaula sebagai incu Muhammad incu Rasulullah anjeun geus karobah hukum-hukum menang ti bapa kolot kaula mah datang ka Irage moal kudu beat kanu ngaran Yazid satungtung Yazid ngalaksanakeun luar aturan Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Tidinya lah terus yang tenda ayeuna perang. Sapoe istimewa Sayyidina Husain. 2 poe loba nu gugur. Katilu poe tanggal 10. Tanggal 9 Sayyidina Husain leungeun nu kencana geus potong. Kasorekeunana ieuna kenapana? Enggeus kadi bercucuran darah. Istirahat Sayyidina Husain lantaran wah perangna geus eueuh tanding. Jadi lamun Sayyidina Husain turun ke medan laga, kafir teh geus teu ka itu bret kaistimewaan ngulinkeun kuda jeung ngulinkeun naon panah jeung pedangna. Iyalah Sayyidina Husain. Tah, baju nu waktu dipake ku manehanna perang warnana kos kieu. Nu di luar tuh nyawa. Nah, mantak di Iran aya 3 rupa, engke bakalna di Kufah. 1 warna hideung, 2 warna merah, 3 semu beureum, kaopat warna model kieu. Ieu lah nu dipake ku Sayyidina Husain, warnana lain ieu. Nah, itu sembarangan nih make ieu teh sembarangan. Tuh. Gitulah supaya nyaho itu Sayyidina Husain tanggal 10 geus tanggal 9 hari tanggal berguguran geus nyahoan begitu ku Siti Zainab diulahkeun ge perang terus nyarekan Sayyidina Husain ulah geus nyaho bakal maot dahaga Sayyidina Husain teh mentak Abul Fadl nyokot ka Bengawan Efrat tidinya teh dihadang sanes dihadang nyana teh dipenggaskeun leungeunna nu hiji kencapan nyokot cai di Sungai Efrat begitu cai nyokot di dieu dicekel ku nu ieu ditumbangkeun ku musuh ku tentara Yazid dak kusungut ku sungut tah tinggal ieu nyokol make kuda ieu geus eplek-eplekan ku sungut nah ku ari ieu da belah ieu blas tinggal make ieu doang nya padahal nyana ge dahaga tapi nyana teu wani nginum lantaran Sayyidina Husain can nginum naon sababna nu matak teu wani nginum nyana lamun nginum maknya nyana seubeuh Sayyidina Husain ieu mah dahaga maknya miheulaan Sayyidina Husain teu sanggup nyana teh kitu naon ngaranna ngeunah nginum seger di atas penderitaan batur sakitu keur perang masih keneh nyana teh tanaun karena adab-adaban datang ke dinya ya dianggeuskeun bae langsung ceger tumbang nu nginum saurang-urang acan nu mentak lambangna ke di Karbala cai gitu
diais ka dieu ngorolok ka dieu ketika kula zarah ka ditu ditanyakeun aya cai naon urang ditu lagi hampir teu nyarahul tah sejarahna aya dina hadis kos kitulah nementak jadilah lambang sebagian besar nyaho komo nu zarah mah geus teu nyaho kaler kidul bae tah mah geus kula didongengkeun oh kitu mentak jadilah lambang cai tah Sayyidina Husain langsung dahaga sanggeus dahaga geus teu kuat ku dahaga-dahagana. Jadi dalam henteu keur perang, sanggeus henteu keur perang keur tenang tanggal 10 datanglah ke Syam. Nah, utusan daripada Umar bin Abdul nu kamari dicaritakeun di dieu tah pembunuhna Umar teh Umar bin Abdul lain sabenerna mentak persina kill aslina mah kos kitu. Langsung bae ditumbangkeun ceger dibelah heula ceger. Memehna heula memeh lantaran kuat jasa Sayyidina Husain mah hampir eleh. Tentara Yazid sakitu lobana hampir eleh. Nah, kuari Sayyidina Husain teh dikakalakeun. Caki Syamir, kuari kieu. Di seluruh arah urang panah ieu Husain. Jadi dipanah di seluruh arah. Kaler kidul wetan kulon dipanah cep. Geus beres ngaguling nyana turun, dibelah heula di dina jeger. Geus dibelah langsung nyana neuleuh surga. Seri bahkan Kangjeng Nabi geus nyawean cak Kangjeng Nabi na ieulah janji Gusti Allah nu pernah ku Abah dicaritakeun bahwa anjeun bakal jadi syahid cak cenah ambis jasa ngeunah jasa hayang hirup deui hayang perang deui pohara jasa tadi kitu-kitu ge urang mun titah perang embung bae masyaallah. Itulah Sayyidina Husain in matak mursyiduna nah wa mudabbiruna wa murabbiruna nah iyalah Sayyidina Husain langsung ditumbangkeun ieu hulu nama ke pedang pisah sanggeus pisah careuri kabeh ke nu ngaran Zainab nu ngaran patina Incu ieu mah Zainab Fatimah Incu dari putra Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain kabeh araya ngaran-ngaranang ke tah ieu mah huluna di dinya begitu di hareupan ku Siti Zainab cerik kemudian Siti Zainab terasa aya Kangjeng Nabi geus teu daya teu upaya sebab ieu teh kadeuleu secara zahirna mah dahsyat tapi secara batin mah geus aya di salalorga kabehan senyum Siti Zainab Siti Fatimah kabeh dicokot huluna dibawa ke Umar bin Abdullah. Nah, didinya dibawa, sanggeus dibawa cek Umar bikeun ka Yazid. Dibikeun ka Yazid, sanggeus bikeun ka Yazid, suserian Yazid bungah dengan kata kaburanana, akhirna dibalangkeun titah disepakan. Tidinya lah mulai aya main bola haram, main bola tasabuh jeung eta. Nu neuleuh main bola sarwa neraka jahanam. Penghinaan terhadap cucu Kangjeng Nabi nu ngaran Sayyidina Husain radhiyallahu bangsa tarolol karena kita buatan Yahudi buatan Nasrani orang ulah sok kikituanan kuari mah ingat ketika Yazid menghina terhadap Sayyidina Husain dipakai main bola tah hulu sirah Sayyidina Husain akhirnya dibawa ke Mesir di Mesir gitu kene jadi berarti ti Kufah dibawa ke Baghdad dibawa ke Mesir penghinaan terhadap cucu Kangjeng Nabi. Luar biasa Sayyidina Husain geus uncang-uncang di surga. Dikuburlah sirah Sayyidina Husain di Mesir menurut sakaol. Tapi ari awak nama di Karbala. Tah nu kamari kula kaditu ziarah ka makom Sayyidina Husain sebab nyana sebagai mursyid. Tah kitulah Karbala tanggal 10 jutaan manusia bakal datang ke Karbala. Moal katahan jutaan eta mah tiba heula jutaan manusia di berbagai negara tinggal sababaraha poe geus dipersiapkeun di Iran bakal dikupah ieu bakal narima jutaan manusia teu bisa katahan kitulah Sayyidina Husain seserian Yazid nah di dieulah maha kawasa Gusti Allah jeung maha segala-galana wa huwal qahiru fawqa ibadi aneh di tubuh
kerajaan Yazid ternyata kontroversi. Antaranya jeung ponggawa-ponggawana spontan teu menunggu bubulanan deui, hitung jari hari ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6, ke-7 dibaca ku masyarakat di Iran, di Irak. Penghinaan Yazid terhadap Sayyidina Husain, motifna naon? Dibaca, ternyata motifna motif kezaliman. Sayyidina Husain ieu numbangkeun kezaliman, perang teh lain lalagaan, jihad fisabilillah. Simpati manusia terhadap Sayyidina Husain dan buah sangat luar biasa. Dek katahan, dek diabing Yazid ku masyarakat. Hudang, Irak, Iran, Mesir, Yordan, Syria, hudang kabeh dek numbangkeun kepemimpinan Yazid. Ialah Bani Umayyah. Masya Allah. Taya lamun ke dicaritakeun ieu mah dicaritakeun Karbala lantaran minggu hareup geus liwat. Jadi berarti Sabtu bakalna jutaan manusia di Karbala. Nah ieu urang kebenaran pas ngabahas Sayyidina Husain Karbala. Mudah-mudahan urang dihijikeun jeung Sayyidina Husain jeung para penegak agama Allah, dihijikeun jeung Kangjeng Nabi di akhirat babarengan jeung ahli-ahli Allah jeung para syuhada was sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ieu mah hanya sekelumit hartina Muhammad bin Nanafiyah nyaritakeun bahwa nu terbunuh kutila ma'al Husain cek sakaol ieu 16 seluruhna nu 16 ieu mah ieu adalah keluarga ahlil bait. Turunan Sayyidina Hasan, turunan Sayyidina Husain, yakni Habib, Syarifah nu 16. Oke, kaul kedua ya sabaraha dan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fiqhul hadis. Hiji fardiyatu zakatil fitri utawi kang awal iku sifat farduna zakat fitri. Bayani umumi wujubiha lan martelakeun umum wajib zakatul fitri ala kulli muslimin ing atase saban wong kang muslim. Zakarin tegese lanang au unsa atawa wadud. Saghirin au kabirin tegese wong cilik atawa wong gede. Hurin wong kang merdeka aw abdin atau abid. Wa hawalan utawa zakatul fitri ala sobi ing atase bocah cilik min malihi ikut tetep saking hartane sobi. In kana lahu malun lamun ana ikut tetep kada sobi opo harta. Wa ilam yakun lahu mal fa ala man talzamu nafaqatuhu, maka wajib ingat atase wong kang wajibu ing man nafaqatuhu opo dapakoh sobi. Wa ala sayyidi lan wajib ingatase sayyida ikhrajuha apa metuaken zakatul fitri an abdihi saking abide sayyid. Gala jumhur ngucap sapa ulama jumhur ing lafal tajibu zakat. Wajib apa zakat ala zawji ingatase Habib Razaq sebagai salaki neli zaujatihi kadue bojo wadone Habib Razaq. Ilhaqan haleden pada aken bin nafaqati kalawan maparinan mangan. Kalawan nafaqah
wa qala Abu Hanifah talan ngucap ka Imam Abu Hanifah ngucap ing lapad tajibu ala zaujati wajib ieu zakatul fitri ing atas nur aini an nafsiha saking awak nur aini yuku sia ditulis di zawja nur aini dasar tinggalin kareta aduh nu bodoh hese tapi ujung-ujungnya nyana seri bener horeng bener tapi ceri heula kan tetep bodoh mah bodoh baik sanajan naik kareta gitu nyaman nyana mending mun eureunna di Surabaya mun di Rangkas ala zaujati ingat sebajawaban an nafsiha saking awake zaujah aghzan bi zahiril hadis kena ngalep kalawan zahiri hadis biqaulihi kalawan ucapan kanjeng Nabi au unsa dua bayanu maqdari zakatil fitri wa anha sa'u utawi kang kaping mana iku mertelakeun ukuran zakat fitri lan satuhune zakat fitri iku sa'un sa' apane kailata takrangan golo jumhur ngecasa pa ulama jumhur min ghalibi kutil baladi saking kaprahe papanganan kang dadi kakuatan ing dalam negara di urang beas wa qala Abu Hanifah talan ngecasa pa Imam Abu Hanifah yajuzu ikhraju qimati sa' wenang pangetakeun rega nekulak naqta dan kalawan balanja negara tos diurang urang teh lamun nuturkeun Imam Syafi'i tetep kudu make beas bae mentak ulama baheula mah apik kiai teh sok nyadiakeun we beas teh jang nu teu mawa beas meuli heula hebat teh kiai baheula mah lain cara kiai Golkar kuari ieu gara-gara Habib Rozak itu beres ya dihulah dihelah bae ulama baheula orang nyaksian sekolah we keur leutik abah masyaallah hebat jasa terus kabar ieu di Garut betah ya Allah ya Rabbi jadi akan beas abdi rek zakat mau beas ya ente beli mama ngajual beas jual beas sabaraha fitrah ya oh 2 fitrah terima meuli terima ngajual beres karat mitra ih harebat ulama baheula mah ararapik sararieun maksudna sieun besi salah masyaallah asa kadedelekeun kene ta ulama kamari ieu ku apik-apik da jeung ku sieun-sieunna hebat aju zakatna ge ditampung ku nyana dibabagikeun kiai kuari atuh haji pengen ge narima zakat deuk naon maksudna ka mana asupna kiai lain santri lain fakir miskin hayang disebut fakir hah hayang teh embungeun jana tapi narima zakat hayang tuh kan asup ka mana atuh ieu memang min jumlati bloon teh ini jadi kudu asup ka mana atuh ieu mun sabilillah jadi ieu sabilillah emang ngurusan masjid buku duit masjid gila leungitan punya anak masa sabilillah aduh ya Allah ya Rabb jadi ulah sok sambarangan kolot baheula mah narima daging korban bae embung sieun besi salah narima bau kuari mah Masya Allah ieu barang aduh hese ngomong lah barang kiai ceramah bae kieu tapi wagola Abu Hanifah teh ya juzu yang rujuk kiatu sok meunang cenah ngaluarkeun hargana
kalawan make balanja negara liana hukumna satuna naqdan anfa'u lil fakir iku kang leuwih mangfaat kadoang kang fakir lantaran duit makan leuwih manfaat babari ngagunakeunana jalain jang dahar bepan milik kolor milik utang ya kan iya dan lain-lain sebagainya tah jadi lamun urang endek make harga taklidlah ka Imam Abu Hanifah ieu kudu jelas ulah urang mazhab Syafi'i taklid henteu tapi urang kuari make harga cara di pamarentah kuari tepuguh ujung-ujung direkrut bae make duit ieu ka mana ngamazhabna di ai kaki nu bener mah bener kan zakat sia mau beres henteu make harga taklid ka Imam Hanafinya geus beres jadi ai nu ngabejaan taklid ngaji ngana henteu lain henteu orang raokidang mah ya ngaji henteu ya kan tutur nama milu dibuat dewe lurah teh jero-jero acan ngadar cabe ejo panasna ka beung-beung waduh tah ieu urang aya jalan tah lamun deuk make madzhab Syafi'i da make beas lamun deuk kaluar make madzhab Abu Hanifah make harga anak taklid ka Imam Abu Hanifah kulantaran zakat fitri zakat fitrah teh zakat buka maka atuh cek Imam Abu Hanifah Imam Malik dilaksanakeunana ketika buka ai buka fajri yaumil aid didinyalah poe lebaran walian halan kena satuhune ya zakat kurbatun iku gawe kapar tata'allaku kan narina cuman terhadap kurbah bil abdi kalawan hamba fala taqaddamu waqtu wujubiha ala yaumi maka orang dingini apa waktu wajib zakat igatase dina ne wujub kulantaran zakat fitrah teh termasuk kana gawe dumadeheus ibadah nu patali ka hamba maka atuh ulah miheulaan waktu wajibna kana poe na nu mentak Imam Abu Hanifah Imam Malik mah poe lebaran jadi lamun urang taklid ka mazhab Hanafi nu ngazakat teh meunang make nakdan uang belanja make duit ngazakatna kudu poe lebaran timimiti maghribna lah malam takbir urang mari taklid ka mazhab Hanafi make duit belanja negara ari ngalaksanakeunana jauh keneh ka lebaran cak Hanafi heuh sia deuk nuturkeun ka aing mah malam takbir atuh ulah namehna ari taklid ka Hanafi ari waktu urang make Syafi'i tekan teu beres saya di negara urang teh teu beres barang loba PKS barang aya Persib jadi kos gitu di negara mah udah kiai baheula mah hebat boga non make beas jual beli eta tuturkeun cenah ada taklid ka Hanafi engke atuh malam takbir ngazakatna tuh udah kumaha ayo coba ari taklid ka Hanafi ari waktu make Syafi'i cak Syafi'i teu meunang atuh make harga mah aing mah kuduna make kut beas taklid ka Hanafi cak Hanafi taklid ka aing mah engke atuh malam takbir taklid deui ka Syafi'i cak Syafi'i ulah make duit atuh make beas taklid ka Hanafi cak Hanafi engke atuh malam takbir jadi ku Hanafi teu di aku ku Syafi'i teu di aku mudabdabun bainal pondok wal pasar kemis
Aduh, takos gitu. Jadi orang jahat. Minimal jam urang lah. Sing hade urang lamun dek ngazakat fitri. Wa qala Syafi'i lan ngucap sapa Imam Syafi'i wa Ahmadulan Imam Ahmad. Cap ucap ing lapat tajib wajib ya zakat bi ghurubi syamsi akhir yaumin. Kalawan suruh sarangenge akhir dina min Ramadan, saking Ramadan. Lianal fitra min Ramadan kana satun fitri kang datang saking Ramadan la yakunu qaranan ana ya fitri kana satun buka min Ramadan iku qaranan ana ya fitri illa bi ghurubi syamsi angin kalawan suruh sarangenge min akhir yaumin minu saking akhir dina minhu saking Ramadan tuh. Jadi lamun wajibna cek Syafi'i mah gurub cek Hanafi mah tadi poe lebaran fajar aja. Pagod gala so amma ta'jiluha anapan utai ngagiakeun zakat iku pagod gala so maka teman ngucap sapa Imam Syafi'i nahu satuna kalakuan yajuzu iku nang ikhraja ngapa metuakeun zakat min awali Ramadan saking awal Ramadan liwujudi sababnya kena wujud sababe zakat ngan cek Imam Syafi'i nakjil zakat ngagugurakeun zakat meme waktu menang menanti raya min awal Ramadan di awal bulan Ramadan. Begitu masuk awal Ramadan geus diperbolehkeun ngaluarkeun zakat cek mazhab Syafi'i sebab liwujudi sababnya kulantaran aya sababna naon puasa. Sabab buka adalah puasa nuantak menang asal masuk Ramadan sababna puasa sababna lebaran adalah Ramadan maka menang timimitina. Wa qala Malik Ahmad lan ngucap sapa Malik lan Muhammad ya juzu ta'jilu yauman wa yaumin waqt. Wenang apa ngagiakeun zakat ing sadina tawa ingrong dina bakota. Cek Imam Malik cek Imam Ahmad Imam Malik nu tadi cek Imam Ahmad bin Hambal dibugerakeun meunangan ulah ti awal teuing sapoe sebelum lebaran atawa 2 poe sebelum lebaran meunang. Masyaallah. Wa qala fi Hanafiyatul lan ngucap sapa mazhab bangsa Hanafi ngucap-ngucap nilata dia juzu taqdimuha wenang apa andikakeun zakat mutlaqan dalil mutlak min ghairi tafsilin saking orang dan perinci min baina mudatin wa mudatin in dalam antara masalah sahih hingga tasai kaul sahih ana sabab wujud kena satu nasabab wajib qad wujida ikut temen wujud temen tenemu ya sabab wa lan utawi ya sabab man tazamuhu nafaqatu iku wong kang wajib ku iman apa nama keman menang diheulakeun sakadar menang cek mazhab Hanafi oge tanpa aya masa sareng Syafi'i. An Nabi Sa'id al-Khudri wallahu a'lam bissawab.